sore waktu nagihan di kamar lagi. Siap-siap heula we. Jadi panas kieu. Mudah-mudahan si Mulyani jeung Cek Esi tanu sadahara rese mah kudu bener-bener ditagih ieu euy. Panas kieu. Gusti kieu teh nya. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mah malahnya panas gila Gusti. Bismillah. Dari tolak entahnya siap sakedeun coba ayeuna teh bayareun Bang Emo deui poe Kamis kumaha aing can boga euy jang setoraneunna kamana atuh aing kudu neanganna ieu lieur aing mah duh aing zaman saha aing lieur ya barudak di hari tulingan sa barudak ya barudak lamun aya anu tugas bangkok ayeuna menanyakeun ke Mulyani jakeun eueuh nya asa aya gang-gang kalem eta mah geus beres woconya bejakeun eueuh kitu nya ke Mulyani mah nya ade ieu bener bejakeun duh enak teh poe Kemis. Anjir bayaran Bang Emo euy. Duit aya jang banyak hungkul. Alah ai si Mulyani mah ya teh kitu nya. Mun si Mulyani teu mayar ku aing rek diajak ka jumput aing mah. Tapi loba barudak deui dihareupna deui sieun dipejakeun aing ku barudak deui nya kumaha nya. Bingung urang Tidak ada solusi nih. Aduh. Nah, ieu. Lieur urang aduh. Sahanya orang muntang tulung ieu dah. Di luar barudak hungkul aing rek ieu na teh. Bak Emo pasti aing ke di jalan ayeuna teh. Aing nyebut ka mana nya? Cek Esih mayar moalnya. Aing lamun Cek Esih teu mayar mah dek diajak ka nyumput we. Babarengan jeung aing. Da sarua meureunnan moal mayar. Cek Esih heula. Cek Esih? Cek Esih? Oi. Cek Esih? Cek Esih? Cek Esih? Cek Esih kumaha dek mayar? Teuing atuh Mulyani aing teu boga duit. Boga ge aing jeung balanya hungkul. Kumaha sih ada urang nyumput ya? Nyumputan bangling. Mana daek mah? Kumaha atunya bieu teh da aya barudak di hareup. Bieu teh ku urang teh di kolingan kita bisi aya nu nagih bejakeun we eueuh. Kumaha atuh lamun ayeuna mah ku Cek Esih we bere barudakna jang jajan. Meuli permen we naon lah meh teu dibejakeun eta ka petugas. Hayu tuh. Ai can bere ku maneh mah, bae ku Cek Esih urang bere lah 5.000 mah jeung barudak mah ya. Urang ini teu nyumput ya. Aduh, Cek Esih jeung Ceu Mulyani aya naon lompatan jang? Aya naon heuh? Mah ngiring nyumput mah. Mah, ngiring nyumput namanya. Pami aya nu naroskan ongkos teh aya nya, naroskeunnya.
handuan eta mah. Cek Esi kemana itu? Tapi pantona molong mah ai jelema areu. Aing mah curiga. Anjing mah pasti we nyarumput. Mun aing pasti nyarumput. Cek. Heeh bener eueuh. Kemana nya? Oh, Kak Cemulyani. Aing mah tingalikeun. Sugan di ditu sok saruana. Ya nih. Era di dieu mah ku si Abah ya. Gimana dia tuh? Ulah ka saung. Ya Pak, ya udah saung. Era di dieu mah. Era di dieu mah pugu. Barudak? Ada Cemulyani ke mana? Doka. Aduh, pasti nyaho. Doka. Guru ke mana? Doka. Sama kudu diserogok wae. Lieur bal. Yang dibere mare busok jujur ngomong. Kemana? Cukup, ada cukup atuh. Dibere hate mata jantung. Susuk guru dibere 5.000. Jantung kemana? Ada itu lompatan. Jeung Cesi? Heeh. Aing oge pasti kalalabun. Nuhun nya. Heeh. Pasti kabelah ditu ieu mah euy. Aing angger sok nyarumput. Jelema dua teh nya. Tuh jang dia petugas Bang Emok sehingga naik lagi ke CSI ya. Mulyani, Heeh. nah ini sih nama lompatan nih. Aing di teangan mau jauh ieu mah di saung. Panas nya naon aing teh jeung nyala rumput di segala teang ke saung ku aing. Hah, ninggal CSI sareng Cemulyani teu? Tuh neng tadi tuh. Di dia mah beren CSI mah mata kamari da ieu mah leuweung geledegan ieu. Ngaleudege hayal. Bener. Orang minata mal di dia mah moal nyaweun situna ge tugasna. Itu nya pasti di dieu ceuk aing oge nyumput tinggal ku aing ek direuaskeun sia. Tingali nya di dieu ceuk aing oge nyarumput teh pasti. Sieun panggil aing teh nya da lain jurig atau aing teh nya. Ya nih, orang balik lah ini mah itu tuh laki masa budak mah juga moal mah aya ka dieu moal ayo orang balik ya ayo orang balik heula meneng keneh Moal meureun geus burit kieu da barudak ge beren teu bebeja tadi. Aca